aing mah boga salah kita. Ngadon ngomong entog jeung entog gue goblok. Anak can di Paraban, seusehan loba. Ngepel kudu. Bapak mana tuh? Rek icing wae tuh ngomong-ngomongan wae entog jeung entog we. Teu nyaho mah di dieu teh loba cabakeun keuneun. Cek Ismin. Kemana itu? Cek. Saya nu galon. Hei, Cek. Cek, asar naon? Tong panggil Ece atuh kan tenele kamari tetos umroh. Cek hajah panggil ya teu katempo apa? Aduh, mani bedegong pisan. Kayak sakit doang oge. Ari masar naon, Cek? Ayo sampo. Masar sabaraha? Opat we opat. 4.000. Opat biji. Sabaraha? 2.000. Kita salah kita balik gitu ya. Aduh. Jeung naon, Cece? Geus sampo sagala ditumbenan. Biasa Cek, salah kita balik di Taiwan ya. Keur penting jadi gesah. Can di kumbah-kumbah acan ya teh. Nyeges nuhun Cek Ismin. Dongna. Kaburanakun. Ampun, pegawaian loba. Duit eueuh. Salaki balik 10 tahun. Banyak kudu ngadongdot. Cina ka dieu. Aya naon, Cek? Aya naon sih? Tuh, Cek, ngaruan teh. Aya naon sih? Jika aya informasi nu penting. Naon sih, mah? Tiga. Kumaha. Aya naon sih, mah? Tadi kan Cik Mut mau sampo. Meni balaga pisan. Pedegong kumaha, Cik, mah? Tadi meuli sampo, meuli emasna rembel pisan, dibawa kabeh nepi ka kalung-kalung emas 25 karat, tembong-tembongkeun. Di meuni bedegong pisan. Kamari gini nuduhkeun emas namanya sakieu. Meni garila ningalina oge. Eta kos kitu teh ladang tuyul sekan sanesna. Emang aya tuyul sekan di mana? Mun aya mah urang hayang atuh coba. Ya, cek eti mah. Cek mun teh ngiringan emok. Apa orang yang ngiringan emok wae gitu? Nangge sih orang ngiringan emok wae yuk.